Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanes mung di jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jajarna kawin karatujin karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 50 nah alhamdulillahnya. Mudah-mudahan koena ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalebu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di siklukna nu sabisa mimika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngamulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra saperti nya kolong tingkana waktos mangga atuh urang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena saos-saos. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana babadamian antara Maman Dani jeung Teh Nina anu rek init ka Tasik ngan henteu dibarengan ku Fatma lantaran Fatma memang keur eueuh di dinya dina parkiran. Atukna keputusan Dani jeung Maman anu rek bareng Teh Nina oge teu masalah. Maman anu ngomongkeun Fatma gerek milu ka Tasik, Teh Nina ngarasa atohna kerahanan. Teh Nina anu langsung init nya kitu di Maman. Kabehanana pikeun gawe masing-masingna. Sedengkeun di tempat lain nyaetana Sobri. Sobri anu saban isuk saban sore harita lamun rek init gawe nimang dua budakna nyaeta Padlan jeung Pidia, budak kemar anu hiji lalaki anu hiji awewe. Padlan anu dikeukepan ku Rika teu daek dilesotkeun kajenteng kumaha oge. Rika ngurus anak tari teh lir ibarat ka anak pituin. Cacakan Rika jeung neng tari teh kasebutna maruan. Rika pamajikan kahiji sedengkeun tari pamajikan kadua. Atoh nekeranan bungah ke Rika lantaran manehna asa boga anak. Nu hiji nu awewe nyatana Pidia dikeukepan ku tari sedengkeun Padlan dikeukepanana ku neng Rika. Sobri ningali dua pamajikanana jeung dua budakna. Kutiba imut we ngagelenyu harita geek diuk. Bari ngaheureuyan Pidia anu tedaikeun sare lengeh dak leutik teh harita seri keur jadi bapakna beuki atoh we lantaran eta budak teh katingali lucu tur geulisna. Sapoe dua poe tilu poe budak teh katingali beuki lod we gede. Kakocapkeun usia kandungan usia kalahiranna eta budak teh geus aya kana 5 bulan. Dikarasa memang dateng ngasuh. Budak masih kena encan bisa lempang, tapi keur lulucuna. Neng Rika meuni pajauh saeutik oge jeung budak eta nu ngaran Padlan. Boro-boro ning jauh dicokot teh kudu jadi indungna, ditanyusu, da meuni nuturkeun atau juga ucing anu keur besut daging. Neng Rika nu bener-bener nyaah tur asa ka anak pituin teh ka Padlan
Tapi beda aneh teh ka Pidia mah. Sarajan sarua Neng Rika leuwih milih Padlan dikegepan terus kemanehanana, sedangkan Neng Pidia mah biasa-biasa we. Adina Padlan Tari anu nyaah kaduana oge sebenarnya mah, tapi dalah teu bisa kumaha. Neng Rika lamun init kemana-mana pasti jeung Padlan we, sedangkan anak nu hijena deui nyatana Pidia mah diantepkeun wae jeung indungna. Tapi teu bisa kumaha. Neng Rika kajen kumaha oge da nyaah ka Padlan, indungna Neng Tari anu tetep aya di imah tara kamana-mana. Imah Neng Tari anu geus lila teu dijicingan kur tibah di bersihan nego tilu pembantuna oge jeung penjagaana segala rupa. Neng Rika pernah ngusulkeun titah dijual we imah teh daripada teu dicicingan mah. Tapi Sobri teu meunang. Sabab memang maranehanana engke bisi hiji waktu boga turunan anu lain deui. Nu tangtuna perlu tempat tinggal meureunna. Sobri anu dina waktu harita ngomrong ka Neng Tari uga ka Rika. Rika. Kang. Oge Tari. Kang kunaon? Cek Neng Tari oge harita. Bari neuteub duanana kadu jadi salakina. Kumaha tuh pami ieu barudak teh urang bawa we ka Tasik yuk. Akang bari ka Tasik? Cek Neng Tari harita bungaheun. Nya, Rika kumaha? Pami Rika mah kacida pisan pingahna tuh Kang. Alasan tos lamipan teu ka Tasik oge tuh. Kinten-kinten iraha Kang ka Tasikna. Cek Neng Rika, cek Neng Tari oge. Kahoyong mah kalarasan Dani oge jeung Maman. Saur Dadan cenah rek ka Tasik. Mau pasangan masing-masing. Jadi kumaha urang pami ka Tasik wae. Urang ge asa hitung-hitung rekreasi wae sararea tuh. Ya tuh Kang, aduh nih kacida pisan seneng Rika mah. Cek Neng Rika harita beri nyoel budak leutik. Padlan anu keur ngorowekan kana siku manehanana. Padlan anu kasep jeung Pidia harita katingalina beuki mareh merwe. Resep anu ningalina. Sobri anu ngarentangkeun leungeunna rek ngais Pidia. Sabab katingali indungna anu katingali riweuhna karanan. Kadieu kana tuh. Pidia. Yuk. Ayo ka papa yuk. Cek Sobri harita. Pidia teh harita ajeret-ajeretan bangunan atohna karanan deek dipangku ku bapa teh. Pidlian nonte Padlan anu ningali Pidia adina dipangku ku jadi bapana atuh gek ceurik lantaran sarua yang dipangku. Atuh kencaka tuhu Sobri teh mangku budak anu umurna 5 bulan. Neng Rika bekang kae seuri ningali Sobri anu kabalahan lantaran budak teh garede tanagana geuningan. Bari jeung ajeret-ajeretan segala rupa teh. Parebut jeung dijadi adina hayang dipangku ku jadi bapana. Sobri, kebayang upami Kang Sobri keluarnya anak eta ngajingjing dua. Nya teu nyangka geuningan akang ge boga budak dua meuli balalager kieu ye. Bari celengok eta budak teh diciuman duanana. Padlan jeung Pidia meuli barungaheun katingalina teh. Waktu anu beuki nyerelek wae. Teu kacaktur poe-poe biasana. Waktu anu geus ditunggu-tunggu cunuk kana mangsana. Dani Maman teh naina oge Fatma anu geus mobil hari tarik init ka Tasik. Sobri anu teu bebeja ka Dani nya kitu di ka Maman oge ka Dadan kana jadi kapilanceukna. Sobri anu niat ka Tasik teh arek make mobil anu gede. Sabab ayeuna mah keluargana memang loba. Katamah ku budak anu dua. Utang tuna lamun init ka Tasik kana mobil leutik atawa kana sedan geus jelas mamahi. Mutuskeun Sobri rek make supir
nu taya lian nyatana lanceukna nyatana Dadan. Peting-peting Sobri nelpon sama meh Indit ka Tasik. Anu nyaho Dadan memang tara ka mana-mana aya di mesna. Sobri anu keur nangtung neangan nomor Dadan nguk harita telepon di sada. Dadan barang ningali telepon tinu jadi adina nyatana Sobri. Nah, Sobri teh cenah nelpon ieu teh. Halo, assalamualaikum. Cek Dadan harita. Waalaikumsalam. Kang Dan. Kang Dan ka bumi ayeuna nya. Emang aya naon kitu? Aya pi obrolin geura? Ka dieu we ayeuna pisan weh. Ah, nya. Sanggeus puguh kitu mah kita telepon ditutup teu lila ngobrol. Dadan anu nyokot motorna harita ditanya ku Dani. Ka mana Dan? Arek ka Sobri. Narek naon ka jeung ka Sobri sagala? Ah, biasa aya perlu. Ari dinya juga narek ka mana? Ah, mah ka mana-mana naik naon kitu. Mau ambil balik? Moal ah. Di dieu we urang mah. Cek Dadan harita bari ngahurungkeun motorna blesur harita Indit. Dani anu disamperkeun ku Maman. Pok Maman harita ngomong. Ayo naon Dan? Si Dadan rek ka mana? Arek ka mana Sobri? Cek Dani harita. Oh, rek naon cenah? Nya teuing atuh rek naon-naon mah ditanya ke dateng nyemalan. Ditanya isukan rek baleng utawa nanti rek balik ke moal nyebutna cenah. Ada manehna mah balik pasti pulang anting atuh ka lembur. Ya perlu itu teh perlu ieu teh ya. Nya geus we lah. Kumaha isukan kumpul jam sabaraha? Nya urang ayeuna balik gawe teh urang ayeuna rek ka imana teh nina. Oh gitu. Emangna teh nina masih aya kitu. Nya geus eueuh atuh aya kieu mah ieu teh jam sabaraha? Jam 8 ieu teh. Nah, mana ayeuna rek ka ditu? Nya ayeuna rek ka ditu pan. Isu kan meureun bareng ka dieu rek mobil lain. Oh, heueuh nya. Pada manggeus we telepon atuh cenah nyamper ka dieu teh ninana. Pan mare meureun kudu mau salin lain mana rek itu mah. Ah, ieu mah salin mah gampang tinggal dibawa asupkeun kana kantong atuh. Ke salin di ditu. Ayeuna mah geus hampir jadi salaki meureun nya. Ah, sia mah. Cek Dani hari teh bari ngaleos lantaran Maman lamun geus mimitian kitu bakal terus we ngonyak ka manehna. Sedengkeun Dadan harita dina kaayaan peuting nyemplung Indit ka batu nunggal ka imana Sobri. Tekung sirila di jalana lantaran Dadan lamun mawa mobil sok gancang atawa mawa motor sok gancang. Geus nepi ka imahna nyaetana imana Sobri. Para mitra kaum dangu sadaya. Sobri anu masih kene can sarare dina waktu jam 8 peuting. Tekung sirila kadenge bel di hareup si bibi anu geuwat lumpat empang mukakeun bel. Pangmukakeun panto. Sobri anu geus apal yen eta nu datang teh geus pastina Dadan anu jadi kapilanceuk. Bener we. Barang jebul teh harita katingali teh Dadan. Dadan nyampeurkeun langsung bari melong ka Padlan jeung ka Pidia. Bri, aya naon? Cek Padlan harita teu basa-basi. Ah, lain puguh ge. Ari si Dani jeung Maman jadi ka Tasikna. Jadi puguh gen.
kumaha kitu. Pugu ge dak dumadak sayang balik pugu ge teh mah Kang. Hayang balik. Ya tinggal balik we tuh. Lain. Isukan panyupirankeun nya. Emang ka mana? Ya ka Tasik lah. Ka Tasik. Dadan harita bungaheun. Barang ngadenge sobri nu rek ka Tasik teh. Nya. Wah, siap atuh. Gini raya kumaha kitu. Nya isuk-isuk we. Tapi tong bebeja kasih Dani jeung ka Maman. Nya siap. Berang siap di jalan mobilna. Cek dadan harita nu geus niat jahat teh ka babaturanana rek diheureuyan cenah mobilna di jalan. Sobri ari geus apal kana adat nu jadi lanceukna. Anu pasti kawas kitu. Pok harita Rika ngomong. Tapi tinggi ke kebutan Kang. Nya henteu atuh dina kekebutan ge akang mah da geus senior atuh. Neng Tari harita ku tiba imut we ngaglenyu. Dadan harita memang ngaleos teh nyawel heula budak kana pipina nyaeta Padlan jeung Pidia. Dadan bari dongko pok ngomong ka alona nyaeta Padlan jeung Pidia. Padlan, Pidia, kawa yuk, kawa. Cek Dadan bari ngarentangkeun leungeunna. Budak teh harita langsung nyusup kana beuteung indungna nyaeta Karika jeung Tari. Sobri ngahaha seuri. Moal daekeun si Padlan mah ka jeung Pidia mah. Manikot sombongna keranan. Cek Dadan harita bari nyoel kana pipi duanana. Geus kitu Dadan teu loba omong harita langsung we ngaleos deui. Emang mereka mana deh Kang Dadan? Cek Rika. Kames deh Ih, di dieu we atuh. Apa itu salin di ditu atuh. Di dieu ge salin meni loba atuh. Cek Rika tah. Mana tuh Kang Dadan di dieu we? Cek Tari oge sarua. Moal di ditu we. Cek Dadan harita bari teu beurang di cegah. Nu saterus ngaleos teu bisa kumaha deui sobri oge. Dadan balik deui harita moal haten bunga lantaran isukanana manehna rek balik. Jadi sangka-sangka manehna rek balik deui wae nu teuing ka sabaraha kalina. Waktu anu beuki nyerelek. Dina waktu isuk-isuk Dani jeung Teh Nina anu geus datang deui ka parkiran. Arek ngajemput babaturanana nyaeta Maman jeung Fatma. Anu Fatma mah memang kudu dijemput heula meureunnan ka tengkong besar. Lantaran Fatma mah mungkin datang ka dinya. Sanggeus Maman harita naik kana mobil, blesur mobil ini teu ditupar nu disumpiran ku Dani. Sedengkeun di hareup ngareneng nyatana Teh Nina. Sedengkeun dina jok tukang Maman anu engke bakal diukna pasti jeung Fatma. Mobil nyemprung harita ka belah wetan. Anu teu kungsi di lage eta mobil teh geus tepi. Nyatana ka imah Fatma. Fatma anu geus nungguan harita dina teras. Terus aya nu keur diuk. Anu katinggal di bapana Fatma nu kumisna jelas paplang. Teh Nina anu ngaharewos ka Dadan atau nepi ka Dani. Kang, ari teh bapana Fatma. Nya itu teh bapana Fatma. Man, turun ge. Itu bapana Fatma sia bisi ngamuk. Lah, ngamuk-ngamuk naon moal. Kere we ngamuk mah. Cek Maman harita siganu nya we aya geus hareupeun mah biasa we moyongkod. Harita Maman turun. Fatma anu nangtung langsung ngomong. Maman? Uhun. Hayu atuh. Ay ka mana teh? Fatma di tengah reret kana jadi bapana. Maman? Nya. Ih, Bapak. Pamitan heula ke? Oh, nya hilap. Harita Mama nyolongkrong. Dibawa ka mana anak kami teh teh? Manis sok juga hayam na keranan ay. Apaan kami tos nyarios? Beda di Cana ka Tasik. Kade ulah di kumaha sia di Tasik teh yo. Kagabah na keranan.
Apa? Entos itu batur kerunya ada goan. Nyantos atupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nitip maman kades ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek bapana Fatma harita beri nangtung. Dani mending meringis ningalina lantaran keung ningali kumis anu baplang jeung panon anu bolotot. Kumaha we jawara. Tekung sirila Fatma anu narae kana mobil. Nya kitu maman. Fatma barang ningali tenina anu keneuteup harita manggut. Bu. Fatma namanya. Mohon Bu. Cek Fatma. Nyantos atuh ya. Mumpung anjing kene bismillahirrahmanirrahim. Cek tenina harita geleyeung atau harita mobil anu disuparan ku Dani. Mobil mewah nyemprung indit ninggalkeun eta pitempatan nuju ke belah wetan tangtuna ka daerah Tasikmalaya. Caturkeun di mana Sobri, Maman oge sarua tarapi Dadan oge sarua. Dadan anu dina isuk-isuk arek mangkat sararea geus aya dina jero mobil. Sobri anu ngareneng diuk di tengah. Belah kenca Tari anu ngais Pidia. Sedangkan belah katuhuna Rika anu sarua ngais nyetana Padlan. Dua awewe geulis cerita anu aya di kenca katuhunana Sobri geus jelas matak bangga tur kabita anu ningali budak anu garilis jeung Kasep duanana. Meni jelas kontras jeung bapa nu aya di dinya persis tur mirip kana jadi bapa. Dadan harita pok ngomong. Siap Ri teh? Nya geus siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggeus puguh kitu mobil harita dihurungkeun geleyeung maju ninggalkeun imah anu mewah nyetana imahna Sobri. Mobil nyemprung ka belah wetan asup ka jalan tol ngaliwatan Muhammad Toha. Mobil tembus harita di jalan tol nyemprung init ninggalkeun ka belah wetan. Dadan anu ningalian saban mobil. Sebab mobil anu sok dipake ku Dani manehna apal. Warnana mobil hideung. Platna ge geus apal deui. Dina hatena Dadan harita ngomong. Ka mana cenah si Dani teh? Geus ini tatawa acan tau geus diheula init kabur kitu subuh boab. Elok budak teh. Cek Dadan harita kukulutu sorangan sabab Dani anu jadi buruanana can katingali keneh wae. Antukna mobil geus nepi ka Cileunyi harita langsung ngabelokeun kendaraanana nyetana ke belah wetan. Mobil nyemprung nuju ke tempat anu mana ditujuna nyetana daerah Tasikmalaya. Ngaliwatan sababaraha rumah makan sanggeus nepi ka nagreg mobil mudun nyemprung terus harita nuju ka daerah Lembangan. Sanggeus di Limbangan kaliwat oge mobil terus nyemprung. Mobil eureun di antara jalan Limbangan. Mobil dipepetkeun ke belah kenca. Dadan harita markirkeun mobil di salah sahiji rumah makan. Lantaran karasa beuteung sarareana oge memang lapar. Dadan harita pok ngomong ka Sobri kanu jadi adina. Di dieu wae Bri. Di dieu we lah. Barang ngaret ka belah kenca. Dadan ningali mobil warna hideung anu eureun. Dadan ngereleng ningali kana plat mobilna. Sabab mobilna memang sararua. Anu eureun teh diparkir di dinya teh mobil hideung teh aya sabaraha hijina. Ditinggalian plat nomorna hiji-hiji. Barang breh anu mobil paling ujung plat nomorna anu memang apal keur Dadan yen eta mobil anu disuperan ku babaturanana nyatana Dani. Serengeh Dadan harita nyerengeh. Niat jahatna rek nyurangan ka babaturanana nyatana ka Dani. Harita geus aya dina hatena. Si Dani geus di dieu di jeung si Maman meureun waduh aing awas direurewas ya. Ceuk Dadan harita bari ngoreleng
Culang Cileung lain dahar ieu. Da memang manehna mah teu pati hayang ieu dahar teh. Ngan Culang Cileung we ningalian sararea anu keur dahar. Barang breh katingali dina meja anu paling ujung. Keur ngariung opatan di antarana Dani, Maman, Tenina oge Fatma. Nyerengeh dadan dina waktu harita. Culang Cileung dadan teh. Sanggeus kitu dadan asup deui kana mobilna rek nyokot topi. Dadan leumpang sanggeus nepi kana pelebariungan anu opatan meja anu ditungtung. Katenge harita Dani ngomong ka Maman, "Man, kira-kira nyampe ka Tasik jam sabaranya kira-kira ieu biasana?" Sabiasana mah lamun urang mah nyupiran ti di Bandung ka Tasik teh lamun teu loba reuneuran jeung teu macet. Kana 5 jam genep jam lah mobil pribadi mah. Oh nya nya. Berarti lamun ti dieu mah urang nepi meureun 3 jam deui nya. Ya ari eueuh macet jeung nyupiranana gancang mah nya nepi wae. Cek Maman. Mama sih tebih gitu Kang. Cek teh Nina. Lain tebih deui atuh jauh. Cek Maman harita bari ngahehe. Fatma anu milu seuri harita ningali Maman anu kajari kabogohna. Ngomong sakainget. Dani harita pok ngomong ka Nina. Ya kasebutkeun 4 jam nya masih jauh we atuh. Manawi teh 3 jam 4 jam gitu. Atuh ka terminal Tasikna we ti Bandung geus 3 jam. Cantik ditu teh ka ditu deui pan tebih deui. Masih tebih deui Kang. Nya ka belah kidul deui. Kapanan sisi pantai Akang mah? Sisi pantai naha Panganaran Kang? Sanes di sisi pantai Cipatujah kapanan. Oh, jantan Akang teh urang Cipatujah. Akang urang Cipatujah. Jap sararea harita jempe. Sedengkeun dadan anu ndaha teh mayang seuri. Manehna mikir kumaha rek dijalankeun ku manehanana. Sanggeus kitu piring anu keur dicekel ku Dani harita arek ngahuapkeun pisan dicokot ku dadan. Atuh Dani teh sararea harita melong. Can beres Kang, can beres. Cek Dani harita bari ngunag. Can beres naon sia geus. Cek dadan harita nemalan. Tapi teu ngaliuk. Dani kerung sabab ngadenge sorana asa apa. Kang. Cek Dani harita malikeun. Bari nyepeng kana tak-takna. Barang malik. Dadan geus teu kuatan piseureun ngan galakak harita dadan seuri. Dani harita kerung. Barang ningali kana beungeutna. Kebleg sia. Aduh. Dan mana di dieu geuningan? Mitra kaum dangu sadayana. Dadan anu seuri ngajadikeun Dani jemedud harita lantaran diganggu ku manehanana. Maman anu nyampeurkeun terus nepakan kana tak-takna dadan. Sia mah. Ang maneh adi jeung saha dan? Cek Maman. Jeung Sobri. Emang Sobri balik? Nya, kabeh sakeluarga. Oh, nah tuh ngomong kamarinya pada mah bareng teh ditu. Ge jeung ngomong segala, balik we. Cek dadan harita. Dani harita milu ngomong. Maneh mah balik oge percuma tuh dadan. Cek Dani. Dadan harita ngareret ka Dani. Mang naon kitu Dan? Ada batur balik teu marawa pasangan ai maneh.
pasangan caduk cek dadan harita bari ngaleos atuh puguh we sarere jeung serikeun ka dadan anu ngaleos. Antukna Dani jeung Maman harita baralik di kana meja lantaran daharna can beres. Dani anu masih kena nanggeuy sangu harita diuk deui dina korsina. Pok teh Nina harita ngomong, Kang Dadan. Kang Dadan ka dieu sareng Sobri. Sareng Pak Sobri. nya pugugen. Atuh cetan rame Kang pinten uwi sadayana nya urang lemur ditu. Pugugen. Sabari ge sadayana da. Pasti atuh. Antuk nama sararea harita dalalahar mani paronyona kerahanan. Komo ayeuna geus ngarasa aya batur. Sobri jeung sabalad-balad saromongan harita geus aya dirinya anu bareng dahar. Sobri anu ngareretan harita ka lebah dadan anu leumpang. Kalau segitu pok nanya, di mana Kang Dadan? Itu teh sugan teh si Dani. Dani, nya sugan lain si Dani itu tinggal di tuker makan opatan. Neng tari harita ngareret. Saha Kang Dani? Itu Dadan. Mang Dadan. Sareng saha wae? Opatan we biasa sapasang-sapasang. Neng Rika yang tari harita teh cikikik seri. Antukna sararea harita geus beres daharna. Sobri pok ngomong ka Dadan anu teu katingali dahar. Kang, can dahar geuning. Can hayang puguh bre. Cukup ngarokok we jeung kopi tadi geus. Rek mangkat deui. Nya ayo atuh. Tuh kebeneran si Dani oge cara rengkat meureunnan arek ararit sugan mah. Cek Dadan bari nuduhkeun ka Dani anu memang ararit geus cara rengkat. Sobri harita kutipa mesem we. Ningali Dani anu ngareret ka manehanana terus seuri nya kitu di Maman henteu aya nyampeurkeun ka daerah meureunnan ku atasanana nyatana Rika jeung Tari nu aya di dinya. Dani anu nyampeurkeun teh hungkul sorangan ka dinya. Ri, emang kata ayeuna barengan tuh. Nya ayo atuh. Ayo Mang. Nya atuh ayo. Sararea harita cara rengkat. Neng Rika jeung Tari anu ngaranais orok dipat jadi tempat perhatian we sabab eta dua wanoja anu geulis rancuni teh mararais orok mani jika anu sapantarna keranan. Sararea ngarasa kataji ku kageulisanana kuno duanana pangpang nama. Neng Tari jeung Neng Rika anu beh sarimag. Sararea asup Dani harita asup ka hareup. Brug pantora ditutupkeun. Dadan oge sarua harita asup kana cok hareup di tukangan setir. Dituturkeun ku Sobri anu sarua tukangan gigireun Dadan. Sedangkan awewe anu aya di tukang ngareneng di tengah-tengah orok harita disararekeun. Geus kitu gerung mobil harita dipajukeun. Dadan anu pangheulana majukeun mobil, sedangkan Dani teuing naon make kuralang kuriling keneh. Tekung serila Dani oge asup ka hareup. Terus mobil maju nuturkeun lajuna mobil anu disupiran ku Dadan. Dua mobil harita nyemprung anu teu saluyu teu mimitina teh. Anu teu satujuan teu mimitina ayeuna geus bareng di perjalanan papanggih nyata di restoran. Mobil mewah duanana nyemprung nuju ka kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya dekat saturkeun di jalana geus kaliwat. Ayeuna nincak ka jalan anu reol nyata nuju ka daerah Karangnungah. Mobil di perjalanan ti kota Tasikmalaya teh kurang leuwih 3 jamna meureunnan. Lantaran ngajalankeun mobilna henteu nyemprung, henteu lumpat. Sararantai komode Dadan mah lantaran mawa orok. Kira-kira 1:30 mobil geus asup ka wewengkon lemur Dadan jeung lemur Dani. Eta lemur teh anu disebut lemur Cihurip. Dani anu nyupiran nuturkeun Dadan. Geus ngaliwatan ojeg
anu sok biasa mararangkal tempat dadan harita ti heula mangkal. Dadan jeung maman anu sok biasa mangkal di dinya sawaktu di lembur keneh baheula. Harita dadan ngeureunkeun mobilna. Net 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 net. Ngageruan barudak ojek. Barudak ojek anu keur gara rapleh sawareh mah anu keur ngagolel sawareh mah cara rengkat lantaran aya mobil anu mewah eureun. Dadan harita ngageruan ka salah saurang ojek anu keur gogoleran. Wey, adieu. Cek Dadan bari nurunkeun kaca mobil. Tukang ojek barang ningali Dadan anu make kacamata hideung. Harita, waduh, si bos euy kakara balik. Cek tukang ojek meni raeng. Salah satuna digupayan, salah sijina digupayan ku Dadan harita terus nyempirkeun. Jangan ieu ya. Kudu dia, yang barudak ya. Cek Dadan harita mere-mere rokok 3 bungkus. Atuh puguh barudak ojek teh atoheun harita. Langsung lompat nyempirkeun nyokot rokok 3 bungkus. Nyanggeus satu. Nuhun pisan euy. Beri. Cek barudak harita manggut ka Sobri. Nya Mang, yuk. Mangga. Cek barudak ojek harita meni manggut. Lantaran nyaho anu di na mobil teh nyatana Sobri. Barudak ojek meni maralohok ningali mobil. Aya 2 mobil anu tukang oge sarua harita geus wabuheun. Nyatana Dani anu biasa sok ulin jeung Maman. Kabeh tukang ojek harita maralohok ningali 2 mobil anu mewah ngalut asup ka kampung. Warga Cihuri parita geunyeuleng aya mobil anu mararewah asup ka dinya. Datara dirinya nyage baroga mobil tapi dan teu mewah kaos kitu. Pang-pang nama mobil anu dada anu Sobri. Ningali supirna anu geus apal. Nyatana supirna teh Dadan anu tangtuna meureun di jerona teh pasti rombongan Sobri. Sararea jadi sawiwir hiji mobil encan nepi ka kampung tapi pabeja-bejan mah geus nepi ka kampung. Mobil tekung silila harita eureun di salah sahiji imah. Mobil Sobri anu diasupkeun ka pakarangan sedangkan mobil anu disupiran ku Dani mah eureun di satu kangen pakarangan di luar di sisi jalan. Lantaran manehna mah rek neruskeun di perjalanan nu maksudna arek ka imahna Dani jeung ka imahna Maman. Curut sararea harita turun. Mang Adang jeung Bi Imah ningali rombongan anu datang harita ngabegyakeun kalian bunga nekeranan. Bi Imah ge harita nu keur di warung langsung lompat lantaran ningali anakna datang. Komo deui bari jeung ningali si bungsu atanapi si Kemar anu diarais ku 2 wanoja anu kecil pisan garilisna. Ya Allah. Alah Sobri. Tari. Ma. Cek Tari harita. Rika, ayo ke Cireju. Tari jeung Rika harita digandeng leungeunna. Ku Bi Imah mangadang anu nuturkeun tukangeunana. Ngomong ka Sobri, "Bri, aya kumaha teh ditu?" Nya Bu, Pak. Oh, nya syukur atuh lah. Selamat mah. Si Dadan teu kekebutan. Biasa we Kang Dadan mah. Atuh da teu ngebut atuh mah orok atuh da Mang. Cek Dadan teh malan mung disalahkeun. Semaneh mah da tok anger atuh. Jero heula teh rek dahar heula maneh. Moal geus dahar pugu tadi. Dadan harita ngadon diuk dina teras. Lenyun harita ngerokok. Mang Adang mah harita asup nuturkeun anu jadi anakna asup ka jero. Kaca di jero imah ge kesararea darariuk harita. Imah Sobri nu kabilang gede imah Sobri teh. Lantaran memang potongan anak ge alus. Mantak genah tiis tu maninah dedinya. Neng Tari anu pok ngomong ka Bi Imah. Mah. Kumaha Tari? Punten ieu padi dia pang numpang heula mah. Duh, kieu teh ka jaman pugugen. Cek Neng Tari. Oh nya tuh. Sok eta Imah, ka dieu keun ta, Pak? Geus ku abi Cek Bi Imah harita perebut jeung Mang Adang. Geus ku si mah heula tuh, Pak lah. Ka deui Bapak mah. Neng Rika masa-masa kali tengah lesotkeun padlan. Karo dikeukepan we sigarana teh sieun ku nu jadi mitohana. Ningali kawas kitu
mengadang hari tengah dan nyengir seri ningali Neng Rika anu ngekeuweuk eta orok tiga kabar deui ka wae. Rika, Pak, aya atuh antepkeun budak cenah ulin, ih geus bisa ngoronang lain. entes biasa ngaronang mah namun tepatos ieu teuing na Nyakeun bae atuh gawerkeun. bios weh. Henteu bisi cangkeu, bisa naon rek nginum naon. Bios weh. Cik Neng Rika harita beroraan daek ngalaanan eta budak nyata padlan. Ngadon dikeukepan we bangun anu resep na karanan. Budak teh siga kaboneka we harita. Neng Rika jeung sararea harita ngobrol tikung sira tari ari ngurunyung ti cai. Meni raoseun pisan Rika. Rika itu dicai meni tiis nang kanan. Nya puguh ge di dia meni raoseun puguh ge. Cik Rika harita ngobrol ka Tari. Tari bade wih ka bumi tari moal. Moal Kang datos desa saha? Cek Neng Tari harita bariga harita nyebak ka budak nyata ka Pidia. Pidia anu keur dipangku kono jadi mitohana harita diheureuyan ku Neng Tari bari di toilet. Cik. Nah, Cek Neng Pidia harita non teh cek Neng Tari harita ka Pidia. Sedengkeun anu lainna oge sarua harita marilu asup. Dani, Maman, Fatma jeung Nina anu darariuk tararenang. Pok mangadang harita ngomong, "Ai, mana itu atuh susuguh heula tuh karunya itu batur barudak tuh. Dani nyokotan we tuh." "Nya, Mang, tenang we," cek Dani harita. "Cai." Cek Dani nawaran cai ka Teh Nina. bios ting kewe Kang. Cek Teh Nina harita. Bari imut ngagelenyeu. Nya karunya teuing atuh, atuh sakedapnya urang ngadamel cai. Rek kopi dadan. Nya kopi we atuh Bi. Cek Dadan harita ngageroan. Atur api malan. Nya kabeh meureun kopi lalaki mah nya. Nya cek kopi we. Cek Dani oge sarua. Sararea harita ngararobrol ngaler ngidul ngomongkeun perjalanan nu karasa ku Fatma atawa ku Teh Nina mah ngarasa ripuh na karanan kakara manehna bubuhan ka dinya. Dani pok ngomong, "Nina, tah kieu kalmur akang mah geuningan." Nah, wios atuh Kang puguh resep. Di tebih kieu teh panaya pangamangan ka dieu engke teh. Nya gitulah. Iraha atuh bade ka ditu. Kemana? Mun ka bumi Kang Dani. Bisa kedak dia tuh nya. Tuh pamang si Bibi nuju ada mau kopi heula. Mun atuh. Fatma, cek Dani. Mun kumaha Kang Dani? Betah di dieu. Insyaallah. Cek Fatma oge harita. Maman harita pok ngomong, "Ya pasti betah lah komo jeung urang mah tuh. Alah meni sok-sokan sagelar teh. Dadan anu ngadengeun harita ngareret. Aduh, meni sok pararakat kewe tuh di imah we kalau ngomong kitu malah." Kalakak sarada teh kalakak. Kasup Neng Rika harita jeung Neng Tari oge nu milu seuri. Dadan harita ngaleos bari nyokot kopi anu geus dianterkeun ku Bi Imah. Dadan mah harita misa sorangan di luar bari niis cenah pokna teh. Sararea atuh beuki we jeung sirikeun ka Dadan anu soranganan keneh. Heuleut sababaraha waktu Dani istirahat di dinya. Nu antukna pamitan arek ini heula cenah ka imahna. Nina oge sarua nu pamitan ka sararea. Atuh mobil harita pinuh deui wae. Mobil anu teu diasupkeun ka garasi teh harita maju deui ngageuleung nuju ka tempat anu mana Dani arek imah arek init ka imahna.
Para mitra kaum dangu sadaya. Dani anu majukan mobil nuju kanu jadi ka imahna. Kung sedila lantaran ti imah sobri teh kurang leuwih meureun 15 menit. Mobil geus nepi deui ka hiji pakarangan. Imah anu katingali duduk janela katingali sararepi na karana. Sama meh Dani turun. Harita neuteup ka Nina anu can nyahoeun yen eta teh aya di hareupeun imahna Dani. Nin, Wah, Kang. ayo turun. Emang iya kitu bumi Kang Dani. Sadis bumi akang. Tapi bumi orang tua akang. Akang teh can godoh bumi. Ayo tuh. Cek Nina harita yang lagi rupa panggih jeung dijadi indungna Dani. Sabab Dani pernah ngomong, Dani memang boga indung tapi teu boga bapa. Bapana anu memang geus lila maot. Atuh harita sararea tarulun ka asup Maman. Maman teu ngobrol naon, teu ngeciwes we jeung nu jadi kabogohna nyatana Fatma. Sanggeus aya di hareupeun imah, Dani uluk salam. Assalamualaikum. Mak, Waalaikumsalam. kadenge teh jero nu memalan. Paket prai harita panto muka. Indungna harita malohok ningali Dani anu mawa awewe jeung Maman oge sarua mawa awewe. Dani, Mak, damang. alhamdulillah. Ieu tepangkeun Bu. Abdi Nina. Mun atuh kalalebet sok. Maman, Cager, Bi. alhamdulillah Man. Tepangkeun Abdi Fatma. Oh, abagona Maman. Alon. Cek Fatma harita bertunggu. Oh, nyatu sakalebet sok. Cek si Bibi harita indungna Dani meni waleh welna kelana. Bus sararea harita asup Dani jeung Maman anu dariuk leuwih teu heula dina meja atanapi dina kursi anu baheula nyatana tina hawa. Nya kitu di Fatma jeung Neng Nina oge sarua darari. Si Bibi anu nangtung kene harita pok ngomong. Leuh, geuning waya kitu sugi ka dieu waya kumaha kitu teh ditu geulis. Tadi ditu anjing-anjing. Tadi teh nyimpang heula ka bumina pa Sobri puguh ge. Oh, tadi teh ditu heula. Mun Sobri teh uin teu. Larasan sareng puguh ge. Oh, janten sadayana. Mun saurna mah tos gadung putranya Sobri teh. Mun puguh ge alhamdulillah. Cek Nina harita. Nyantosan sakdapnya? Mak, lagi bawa sekalian nih mah. Cek Dadan atau lebih cek Dani harita. Bari mawa bungkusan jeung keresek sabar hiji keresek anu nang meuli tadi di jalan. Sanggeus kitu si Bibi dibantuan ku Dani oge ngajing-jing keresek dibawa ke dapur. Si Bibi nyieun cai mangrupakeun cai sirup we biasa di kampung mana sok tara luput aya wae cai sirup. Anu kebenaran nyokot tina kulkas anu weuteuh nu nang meuli Dani. Bari teh boga kulkas ayeuna geus aya peningkatan boga kulkas. Samalah WC na oge ayeuna mah geus dibenerkeun. Lain deui WC umum tapi ayeuna mah geus aya WC na di dapurna. Kahirupan si Bibi ayeuna mah geus meningkat. Sanggeus Dani anu jadi anakna harita gawe di lembur. Sanajan imahna can sigrong tapi saeutik gedena imah kahareupna mah gedong ngan ka tukangna nya biasa we make bilik gitu. Tapi imah teh cukup geunahna keranan da anyar di romak ya kudu dade. Jadi tengerakeun lamun aya tamu. Dani anu geus diuk deui harita neuteup ka Nina anu jadi kabogohna. Nin. Sakieu geuning buktosna akang mah. Emang kudu kumaha kitu Kang? Kabaran saur akang ge mah sanes bumi akang. Akang mah teh can gedung bumi. Ya wajar we atuh di bumi sepuh mah. Tapi kumaha tah? Penilaian Nina. Ya, saur penilaian abi mah. Mah akang menikah cedek bagirna sama anak ranan. Ya syukur atuh kitu mah.
nya komo lamun saya gewat makawin gara sok lain ka urang eta mah ka maneh we mah nanda maman hari tengah reret ka Fatma anu tungkul sabab maman malamun teu kaop dani ngomong sok milu nyelongkeung tararea hari teh seuri kasup si bibi nu kakarak narojol ti dapur meureun da kadenge Maman ratu kawin teh. bi lain nanya heula abi ye nanya mah ye Dani ye nu sagedeung deui ye Emang sakedeung deui kitu Dan? Dani hari tengah reret ka nu jadi kabogohna teh Nina kumaha Nina we mah Yang mending oge kawin atuh nih. Nina. Mohon mah. Emang mah kadung gitu ka Dani menang Dani lah kieu Dani mah geuningan. Jalan mana teh cengengesan gitu lah geuning. Insyaallah mah. Nya enggak satu kali gitu mah. Lamun ieu mah harangan harungan mah buru-buru atuh kawin lah meh. Jongjon geura ieu mah oge ngadengeunna geura. Yang gura geura boga incu komo cenah geuningan. Bi mah geus boga incu 2 deh. Aduh ampun teuing. Ari si Dani iraha tuh. cek si bibi harita Dani harita ngadot nyengir we digatinggal kitukeun kudu jadi indungna waktu beuki nyerere ka sore kira-kira jam 3 harita maman ini tidinya kunci mobilna dibikeun ka maman sedangkeun Dani mah didinya we heula can waka itu ieu can waka hayang liar ka ditu ka dieu rencanana rek ngenong teh sapeuting da moal lila teuing sabab manehna ge naringakeun pagawean Maman anu init ka imahna ninggalkeun Dani anu keur ngobrol jeung keluargana. Oge Nina. Pok Fatma anu geus aya dina mobil harita ngomong ka Maman. Emang tebi kitu Kang? Kamu punya Kang? Pami bumi akang mah lumayan rada tebi lah ti dieu teh. Yak pami ti Maman mah ame ti Sobri ti ditu setengah jam pami ieu mah. Pami ti dia mah paling 15 menitan lah gitu. Lumayan tebi atuh Kang. Ya, Kang mah kan posisina di kayak ngaliwatan tukang ojek deui nu tadi geuning. Oh kitu jantan uwi deui. Nya. Tiranan kan? Nya teu naon atuh Kang. Di dieu mah meuni asa betah kieu Kang pemandangan geus sae deui. Nya. Keur bubuahan gara da Kang mah ditu. Aya jeruk, aya balimbing naon we. Oh kitu Kang. Ya pami uih ka Bandung urang nyanak da. Kayak orang serele rokok tuh ditu nya. Maman harita nu geus nepi ka pangkalan ojek harita ngeureun-ngeureula mobilna. Lantaran arek meuli rokok ka deukeut pangkalan nu aya toko di tempat manehan nu mangkal baheula. Tukang ojek nyalampeurkeun ka Maman anu keur meuli rokok. Maman oge teu pelit harita mere rokok sababaraha bungkus ka tukang ojek tadi bagikeun. Teu atoheun nyebutan ke bos we cenah kitu. Pakat ta. Di kampung mah lamun aya nu ti kota teh sok kadang-kadang komo loba duitna sebutan teh bos. Tekung sila Maman naik di kana mobil. Leuyeung Maman ninggalkeun barudak tukang ojek bari garugu upah tukang ojek. Harita Maman nuju ka imahna anu memang teu pati jauh ti dinya teh kur sababaraha menit. Sajroning perjalanan harita Maman ngobrol we jeung Fatma nu jadi kabogohna. Teu karasa Maman geus nepi ka hareupeun imahna. Anu tetela imahna teh katingali geus sepi, anu teh sepi we. Lantaran indung jeung bapana Maman anu init isu kadang-kadang balik sore. Lantaran di imah teh memang eueuh sasaha, teu boga anak nu lainna. Ieu ti Maman hiji-hijina. Kadang-kadang indung jeung bapana Maman lamun hoream balik dari itu gaya sawah anu hampir sarua jeung imah gedena. Nah, ukuran imah leutik kitu maksudna. Saung sawah tapi gede. So kadang-kadang mono kayak 2 poe 3 poe imah mah ditinggalkeun we kajenting imah ublag-ablag tur gede oge. Tapi memang sepi tetraisingan. Mobil harita diparkirkeun reg eureun dina hareupeun imah anu kosong. Katingalina. Fatma hari tengah reret ka Maman. Ibu misaha gitu Kang? Kita puguh rombok ka Kang. Ibu be Kang? Mun ageng kieu Kang. Nya tapi kan sepi teh sasaha. Ya Kang teh gaduh wargi gitu. Akang teh puguh hiji-hijina. Oh, pantesan atuh. Naon? Taong Kang mah. Serius aya bawang ka Fatma mah. Fatma jeung
maman harita ting selengir. Ayo tuh ngusur. Ayo ka orang cenah geura sok hiji Evang ya. Ieu na. Bungkusan anak. Dua nana keluar bari mawa hiji ewang kantong keresek anu gede nyatana balanjaan anu ti kota Bandung. Keur mawa ke mobil jadi teu hese. Maman jeung Fatma anu nuju ka imahna sageus hareupeun ikan pantoh. Katingali reregan mah muka ngan pada pangeusina jiga nama ting aya ti eueuh. Assalamualaikum. Ma. Pak. Ma. Kemana nya? Cek maman harita. Juga sawah teh panginten Kang. Tapi nama oh monok di itu tapi buka sawah di belah mana nya? Emang sabaraha hiji kitu Kang sawahna? Nya aya itu tempat panginten. Atuh seueur Kang. Akang teh anak jelema kaya panginten. Ah kaya naon kaya. Ini sok naon teh. Maman anu leumpang kabelah dapurna. Sedangkeun Fatma ngadagoan we harita di dinya. Fatma anu ningali kaayaan eta imah. Ya tamanan eta imah teh betah nekeranan sebenarna mah. Ngan pedanya kitu. Imahna kosong jadi katinggalina sepi. Nah, lebar ya imah menikot kacida pisan. Sebenarnya ieu teh imah halus ieu teh. Taya tamanan segala meni barata cai licik nekeranan aya balong di gigireunana. Iis nekeranan tapi usaha saha. Jeung ieu loba tatangkalan dinya. Tangkal buah. Tuh aya tangkal sawo. Baruan tengah sawona oge. Cek Nina harita beri tatangahan. Sedangkeun maman anu gegeroan eueuh telat. Inungna anu can datang ting ka mana nyetang tuna meureun ka sawah. Maman anu datang deui ka dinya. Kumaha Kang? Papur teu aya ka mana nya? Can uih ti sawah panginten. Terus urang cali ka di dieu lah. Gek maman harita diuk tina babangkuan anu aya di hareupeun imah, anu aya mejaan. Nya kitu di Nina harita. Nin. Haus. Ya teu antesana urang masa rokok ieu non. Urang masa cai heula tah ka warung ka payun. Biasa tuh Kang lah. Ya bisa haus. Antesana kadap. Maman harita lumpat ka gancangan. Maksudna arek meuli cai nyatana ka tetanggana anu aya di hareupeun jalan. Tekung sirila maman balik deui bari mawa cai mineral 2 botol, hiji keur manehna hiji keur Fatma. Fatma pok ngomong. Kang. Jadi teh meni raoseun pisan raya tamanan. Terus di sebelahna ge aya palong Kang. Nya, bari mancing. Keur dalaukna mah. Emang tadi pancingan Kang? Punggur menuju sobri sok mancing teh. Kan aya matahara dah. Kang sobri reserveun mancing banyak pas sobri teh. Nya ka punggur sareng Dani ngadon ngaliwat we ka dieuna teh. Itu. Ai Mas sareng papa pantaran kumaha Kang? Ya lumayan terserpuh lah, 60 tahun pengen bapak mah. Kami mama sekitar 57 pinten. Eta can sebut-sebut teh tuh Kang. Nya mata oge. Orang keur kitu harita kalalar aya nu ngaliwat. Man. Cek nu ngaliwat harita tetela budak pemuda. Masih kene baraya na maman. Geuningan heueuh, Dek. Ka mana? Eta disebut ade teh harita nyimpang. Terus sasalaman ka maman. Iya rek kabelah dinya. Nah di luar. Si bibi ka mana? Dek pangneangan tapi ka sawah jiga pangneangan atuh gerejug. Pangneangan heula ka sawah di dinya teh sugan mah di kidul sugan mah. Atuh. Ade harita tetela eta teh barayanan da. Langsung lumpat. Teu sasalaman teu naon ka Fatma nu molohok. Saha teh Kang? Eta teh alo. Budakna bibi. Ya amat merenya teu sasalaman ka Fatma. Mohon bios pengen hilapeun Kang. Nya di kana mah. Malumeun pan. Sedengkeun
ade anu lumpat harita ke sawah anu nyahoen bibi teh ini ke belah kidul tadi teh tangtuna ke sawah belah kidul kurang leuwih meureun lumpat teh 5 menit tapi jauh-jauh teuing di sisi lemur eta sawah katingali si bibi jeung salakina harita keur darariuk we nyuhan di sisi sawah bi bibi harita cengkat barang ningali anu ngageroan Aya naon Ade? itu aya si Maman Si Maman. nya tapi jeung awewe bi Sing awewe. si bibi harita kan jadi salakina ada dengan jeung awewe si Maman make jeung mama dia awewe di kadieu naon cenah Pun bae atuh. Ayo tuh. Balik moal. Kira aku ting aya awewe di ka dieu. Ge jeung moal balik. Beneran kabukan si Maman ngajak beneran ka dieu ti Bandung sugan mah. Aya tuh antukna dua nana hari terurusuhan balik cul segala gede air didinya di sawah lantaran rusuh teh ya jadi simpenan ke sau pacul nang teh we hangat dina kotakan Mang anta si ade jeung si bibi hari geus nepi deui ka si Cilmur terus tengah jug-jug leumpang aya nu nanya teh naon cenah rusuhan aya budak datang di Bandung cenah barang gok harita nepi ka imahna katingali Maman anu keur darariuk we dihareupeun imah bari ngobrol duaan jeung awewe anu katingali geulis Si Maman. Apana? Urang langsung ka dapur weh. Tong ieu tong mandi heula weh. Engke geus mandi tak kakara. Si Maman teh make jeung mau awewe nya cek bapana seuri harita lantaran anak hiji-hijina nyatana si Maman anu dianggap baong jeung bandel geus mamau awewe ayeuna sanggeus naon teh sanggeus digawe di Bandung kolotrak kunci dibuka harita dua nana ararasup teu bebeja ka Maman anu keur asik we ngobrol ti ngomongkeun naon teu nyahoeun yen indungna harita geus aya indungna heula anu kacai terus asup ka kamarna sanggeus beres diganti ku pakaian anu bersih dituturkeun ku nu jadi salakina sarua ganti pakaian nya ku baju koko sanggeus kitu kolotrak panto hareup dibuka ordengna dibukakeun Maman jeung Fatma mandi bareng ngareret lantaran leuwas panto hareup aya nu ngolotrak barang ngeret tetela indungna Ma di mana wae cek Maman Man, keningan geus balik. cek indungna pura-pura nyapu ge teh tadi aduh saya di dia saja mengedekul Ratu lain bawa ke sawah. Ari emak Jadi ieu jeung awewe saha? Nepangkeun abdi Fatma. Calon Man. insya Allah mak Oh, sok atuh ka jero. si emak harita nitah Maman ka jero bos atuh Fatma jeung Maman harita rarasup bari ka jingjing karesek anu tadi disimpen dina terelas mak ieu oleh-oleh ti Bandung Nah, atuh ieu teh. si bapak mana Itu keur di kamar meureun salat heula. Rojol ti kungsira bapana harita nu katingali geseng hideung bapana mah tapi sanajan geseng hideung teh katingali eta bapana teh awakna alus rewayahku mah ti Bandung geuning man tadi isu-isu pak cager alhamdulillah iya saha tuh Nepangkeun abdi Fatma. Fatma saha ieu teh man insya Allah calon pak oh ya syukur atuh sok cai atuhnya aduh heula ieu can indungna geus nyeun can entos murid mah pernah make deui cek Maman harita tekung sirila indungna oge harita mawa cai hiji jang Maman oge apaleun we mangrupakeun masterna kopi hideung sedangkeun jang Fatma mah harita kurcin teh we anu digulaan harita merupakeun teh manis kek indungna diuk Ari neng teh ti kabeh ti mana atuh? Abdi mah ti Bandung, Bu. Tong ibu atuh
Meni emak weh. Ah, hmm, Cek Fatma bari imut harita. Man, Nama mun geus wani mama awewe kieu ulah dilila ya. Bahaya da. cek indungna harita berkerung. Ya kumaha Fatma mak. Nya patmatnya galilanya. Insyaallah mah. Cek Fatma harita bari tungkur daeraheun. Hari geus mamawa awewe mah hartina meureun kudu tanggung jawab di kawin lain. Insyaallah Pak. Maman jeung bapakna harita ngobrol ngaleur ngidul. Katingali kabungahna nu jadi kolotna sabab maman teh lamun teu dikawinkeun sok banel di lemurna. Tanggeus rada lila harita bapana ting ka mana ngaleos. Nya kitu di indungna ujug-ujug ngaleungit tapi lain aya ka sawah mah meureun bukan di barat di kadalapur meureun ngadan ngarobrol buka ka mana. Nu tinggal teh maman we jeung Fatma anu dariuk dina kursi anu empuk. Pat. Itu tuh si Jagur tuh. Cek maman harita nuduhkeun kana motor anu beri tiungan make terpal. Si Jagur. Itu teh motor butut nu paragi akang usaha baheula di lembur di dieu. Sama meh dibawa ku sobri ka Bandung teh. Akang ngojek heula tuh make itu tuh si Jagur. Cek maman beri cengkat. Terus mukakeun motor anu ditutupan ya lap naon teh mah. Calana panjang meureun anu bapana disimpen dina jok motor. Harita singkah-singkahkeun ku mama. Neng Fatma harita nyampeurkeun. Motor teh naonan Kang? Nya dilaanan sabenerna mah aya teh kumplit motor teh. Ngan aku akang haja dilaanan bala teh. Yeay, mun dicana ke Bandung mah bakal ditembak polisi meureun Kang. Nya lah dia mah teh polisi, take dilaanan we ku akang teh ah. Jadi mun dipasang-pasangkeun teh kata jadi beuteung deui. Gitu. Tapi kumplit teh Kang. Ih, kumplit atuh pajakna kitu paeh itu ya. Tauna oge sarua tuh. Lebar tuh Kang. Ame di kieu mah. Biasa datara dianggo ieu ke pamibada dianggo dipasang-pasangkeun deui. Can apa itu ke Bandung Kang? Keur naon? Emang dia sok dianggo usaha? Anu nganggo. Tadi hirupan, dipanasan. Bujeng-bujeng. Emang coba teu biasaeun? Bisa sih. Cuman nyatara we si bapak mah. Ninggalin kana sapeda cenah. Beda meureun aja aya kolot depan kitu. Lembar tukangnya. We diantepkeun mah. Nya urang hirupan geura sila yeuh. Saya 2 bulan tadi hirupan berarti. Harita motor dihirupan, diceklek-ceklek heula sampai dihirupan teh da kakara anyar dihirupan. Harita diselah lalaunan eta motor teh. Parijeng teh kontakna teh dihirupkeun. Sanggeus cukup sababaraha kali harita ngahirupan motor, tapi nyelah motor. Cina leueur heula meureun. Eta motor di starter, kadenge sorana ge masih kena genaheun keranan. Keur mah memang maman mah apik, sok ngomean sorangan ongkoh. Jabaning maman mah kajenting kumaha ge da memang terlalu lompatan dari maman mah mau motoran. Sabiasana we. Awas kene Bang, Kang geus soranten mah nya. Nya, ayo urang jalan-jalan yuk. Mana? Ya ke mana we? Meni kadeui Cek Fatma harita horeaman. Kung silila indungna nyampeurkeun harita culang cileung. Lantar maman eueuh dina kursi. Lol harita mah indungna ngelol ke belah dapur. Man. Ieu mak. Red indungna harita ngareret. Sugan teh ka mana? Kenaon? Ieu mah keur ngahidupan motor. Motor kita jual atuh maman lah. Baju guru ge teu dipake mah lebar. Cek indungna. Alah, main jual wae kan bae teu dipake oge atuh. Daripada meuli mending kene antepkeun we. Hiji waktu kan bakal butuh meureunan maman oge bakal balik ka lembur. Ka dieu kana naon? Karena mobil teh mah itu teh ningali. Adi sugan teh itu mobil anu batu nu milu parkir. Aku teuing milu parkir di dieu atuh mah. Jadi mana meureun milu parkir mah? Mah teh mobil sakitu. Mobilan kabogohna Dani buguh. Kabogohna Dani? Nya. Biasa we nempel. Emang Dani boga bogoh gitu?
nya mak kebogohan teh nya bos di perusahaan. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah tuh si Dani teh geuning alus milikna. Nya atuh syukur asing tarere kawin geura. Nya mak Ai Dadan kumaha Dadan? eta mah kawin-kawin mah bejana mah. Hih, ulah kitu ka batur teh. Buktina bedaikeun ka awewe manehna mah awewe ditu ge gareulis. Dadan mah harewe siga keuyeub. Papanggih jeung awewe teh geus we kumaha balut mah. Ih, ai maneh ka batur teh meni. Ka maman mah ka batur teh. Fatma milu nyikiki karita. Inungna oge sarua nyikiki. Lantaran namun maman ngomong sok hayang pikasirieun wae. Ka batur teh ka babaturanana kitu mah ka Dani boh ka Sobri. Sok ngomongna teh saka inget. Nah, urang dah heula tuh. Neng Fatma, urang dah heula geura. Mohon mah. Cik Fatma harita manggut. Pat, dah heula yuk. Naon Dan? Aman? Jeung naon mak? Itu papa, kebenaran kamu kamari lauk. Meni teh lauk cair hungkul dari laleutik nu digoreng haring geuningan. Dan naon atuh di dieu maneng? Saya naon taraya nu aneh geura. Atuh cekap atuh sakitu oge. Nya ieu atuh geura ya, aya lalap-lalap mah geura yuk nang ti sawan bae. Geus puguh kitu mah harita. Fatma dituyun leungeunna ku si emak. Fatma meni asa diaku nakaranan ku inungna dada inungna maman. Fatma nuturkeun harita ka dapur. Kasampak bapana harita nuker anak kakwe sila dihandap da meja makan di dinya mah. Tapi memang dapur teh meni bararesih nakaranan. Harita darariuk di dapur teh da ruangan dapur teh meni gede. Darariuk we ngariung harita anu temokna di amparan ku sama. Brak katingali harita segala aya lauk cair leutik anu gararing katingalina aya peda aya samalna samal tarasi coelna katingali timulai jengkol peuting araraya dirinya. Sok mat peta sok tinggal pilih kita naon anu resep sok. Meni spesialis di restoran Kang. Ya jengkol putih. Aya leunca deh. Nya sok we naon kacang tah beli kacang. Antuk nama sararea harita dalalahar meni teu saleuhakan. Geunah nakaranan Fatma oge katingali gede daharna. Lantaran lapar ongkoh, nikmat ongkoh, saumur-umur manehna kadah kakara daharna mah kewas kitu. Sanajan sederhana basajan tapi jelas karasana nikmat nakaranan ku Fatma. Sedengkeun di imahna Sobri anu kadatangan ku Cumimin meni geger we harita ningali budak orok anu karasep geulis anu kasep geulis teh nyaetana Padlan jeung Pidia. Cumimin hayang mangku Padlan. Neng geulis bibi atuh hoyong ieu atuh hoyong mangku ieu ka sanamina teh. Padlan bi hoyong mangku atuh sakedah hape nya. Rika harita meni hese rek mikeun budak. Sok Rika. Emang naon ieu mah Cumimin. Nantuk nama harita song eta budak teh dibikeun dipangku ku Cumimin. Eyong segala rupa tanggeus beres cukup lila mangku Padlan mangku Pidia anu keur digendong harita ku Neng Tari. Cumimin mereka cidep pisan atoheunana tu diciuman eta budak awewe nu sakitu geulisna teh. Budak teh koroak kali harita. Hayang leupas tina ciuman lantaran Cumimin meni nyiumna teh kencak atuh. Sanggeus kitu kadenge deui anu dararatang kadinya sing horeng teh babaturan Sobri anu memang baheula mah kurang akur ka Sobri. Kan ayeuna we sok daek nyampeurkeun teh sanggeus kanyahoan Sobri jadi bos. Geuningan aya Deni nyabri cager jeung sabri Den jeung si Oli lih kadieu tuh nyabri Deni jeung Oli harita nu darariuk di hareup bedaikeun titah asup atuh kepaksa Sobri anu keluar kumaha cager lih
Alhamdulillah dirinya kumaha beri. Aduh ini sehat amat mah. Bejana cenah geus ngalahirkeun nya budak pamajikan di mana bejana 2 din pamajikan teh. Nya can apal gitu pamajikan nu kahiji geus apal acan pamajikan nu kadua komo deui mata kajero geura yuk kajero yuk. Sobri harita narik leungeun Oli jeung Deni duanana harita carangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadenge harita nu nemalan anu teteran ning Rika. Baranggok harita cemimin ningali Deni jeung Oli kadinya molohok. Saumurna ge kakara. Deni akrab ka Sobri. Geuningan Oli aya ka dieu. Mana di Den? Euceut di dieu geuning. Nya di dieu geus ka mana kitu. Eta geuningan tara-tara tuh main ka dieu. Bukan yang pepangi jeung mah Sobri puguh bismillah. Nya sok atuh. Cek cemimin harita ngahargaan teh daekeun ngomong itu ieu padahal hatena mah kesel ka Deni teh jeung ka Oli lantaran sering pisan ngahujat ka Sobri baheula. Deni jeung Oli barang ningali pamajikanana Sobri Rika jeung Tari. Anu nyoy-nyoyan jika langit anan teh jiga cicika-cika meureunan. Anu langkap pisan ayana. Ayeuna aya hareupeun manehna duanana mani molohok. Sobri ningali Oli jeung babaturanna nyatana Deni molohok. Harita keur dipanjengir dina hatena. Cai leh. Teu kudu. Di luar dieu Duh, panas sih hareudang. Cek Oli harita ngoloyong keluar. Nya atuh hayu. Sobri oge teu bisa maksa lantaran duanana geus ngalaweos keluar. Sobri anu geek diuk pok ngomong ka Oli. Li. Kumaha Bri? Aya naon ye? Bangun anu penting. Oli harita ngareret ka Deni. Puguh kieu euy. Ampurannya urang baheula sok kaledek sok naon ka didinya. Geus teu kudu loba omong.